maka asup Islam teh sahadata ini ashadu an la ilaha illallah abdi nyaksi daya di pangeran angin Gusti tanya lupa patah kudu kasaksian ke batu ringan kuring kudu kasaksian ke batu pun kuring nyaritakeun sodako ibu teh kudu lalajo sodako kuring mati mah karek ngomong sodako tong ka uih ke beres lu bakal sodako lain nagrahana nu hajat dan kata beres ceramah teh bakal tuturubun aja tedus ongko amplop ongko anu ngomong sodako mah kuring tapi nu ngalakukeun mah geuning nu hajat heueuh dak ditampa da butuh atuh jadi kuring mah karek bisa ngomong nu aslina mah tuh nu hajat tara loba ngomong pasti sodako kumaha teu bae Ridho kan kuring tadi mau mobil dorong nu hajat mobil urang geus ka Bandung daripada bae ngongkosan atuh teu kudu riweuh hirup ya maka panjeuh keputusan ge kudu keputusan Allah. Ayo nu mawa susah urang naon? Lain keputusan Allah nu mawa susah mah keputusan nafsu. Keun ieu mah nu hajat teh jelema aya deuk nabuh bayang boleh 7 tinggi. Boga duit ngahibur warga deuk nabuh ade astri disilahkan deuk dangdut 12 mana? Nu hajat nu loba duit nganu keur kokoro bari sangsara tong sok hayang. Bising nu ding Allah. Kur hajat, nabuh dangdut, nabuh bajidor, joget luhur panggung, bubar hajat 2 poe jebleh di masjid. Kalau balik tanya, aku naon sih teh kawan ibu ngah buat joget ini jebleh, kieu takdir Allah bubar hajat ke hutang. Nah nuding Allah, lain Allah nu salah, mani loba teh hayang. Kan lamun keur nu hajat, silahkan. Da aya, da boga. Aku yang bisa nempukeun nyebutkeun boga, nempu iman lagi, jelema aya. Kardo sih lu. Ibu jadi randang orang-orang budak jadi korban aya Allah dituding dolim ibu teh Allah urang teh pahirup teh loba dolim ka pangeran teh nuding wae jadi randang orang-orang budak jadi korban nu dituding Allah lain Allah nu salah ibu nu goreng ada lamun pasya kasalaki dalam dasar kebiasaan si bagong gitu kasalaki ge hayang euy pamajikan nyebut bagong kasalaki nya tah hayang dihargaan kumaha ceuk bapak pan bapak pinter naon mang nyebut bagong berarti sabab penting aing hees jeung bikangna kumaha ieu beuki ngamuk pak orang budak mama bagong bapak bagong ari abdi ka anak beguja rang-rang talak budak korban nu dituding Allah teu sadar kana kalakuan sorangan nya aya Rahman Rahim Allah kitu Fa'alhamaha bujurraha wa taqwaha manusia mah tinggal pilih deuk cicing dina jalan lempeng pek salamat deuk cicing dina jalan bengkok pek lain ku Allah urang memilih patak ibu cerai budak korban lain ku Allah ku adat ibu coba lamun hirup bareng jeung Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngaid jeung pangeran ibu amat kasalaki ngaran-ngaran bareng jeung Allah berarti mirip nu bakal keluar lain bago amat kasalaki pek hoa tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amat kene bari cekek yasin pan salaki keur pangaran nyampeurkeun bari nangkep maca aya kursi aha kadisakana jurig cai asuh cabut duit 2,5 juta bikeun ka pamajikan jawab ku ibu sadaqallahul adzim duit menang budak teh korban itulah manusia nu bareng jeung Allah mata sing jero ngahartian ala bidzikrillahi tatmainnul qulub sing jero ulah sebatas video wungkul pemuda video diajak gelut ku pemuda seberang bareng urang jeung Allah nu meunang di Bangkok nu eleh ngarengkot coba lamun hirup bareng jeung Allah ngelehan meunang urang ieu mah sojago pisan gelut jeung aing di lapang batur eleh merokok, kurang eleh, kurang menang, di Bangkok, sahanu keok, 2 anak. Coba lamun saurang elehan. Tah. Mantap inna Allah amanatna berat. Bobogohan ibu jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot. Bae, ada geus jadi keputusan Allah. Da Allah teh mah uningat kana kaayaan hate ibu kunaon teu dibere nu kasep bari beunghar. Moal kuat hate ibu lamun boga salaki kasep jeung beunghar. Telat balik di baeudan WA na loba dipariksa
nah timuruan jadi awet rajet dak asep teu beunghar coba nu petot teu balik heung teu kajeun jongjon karton bener genitan salah jeung pamajikan jeung kasep bari beunghar carita teh kamol meuli tiung denai baju denai HP Oppo kurumu yang budak parawan rag-rag lipstikna dicopot ku salaki ibu neng ieu lipstik kumaha si neng nuhun bapak kumaha bapak sami-sami mah bade tiung denai seni mah bade meser senang seni mah bade baso seni tina kata kunci sami-sami nepi ka saya 7 poe ari ibu dah mah nah kasep beunghar timuru datang coba yang nepetot boro-boro lipstik na dan dituturkan ke mana jar geus tebutuh aya juk hari di situ matak sagala rupa ge hirup teh ngandung makna jeung pujian bener ya mana hirup barang sifat Allah kahayang Allah sesuai keputusan lagi kudu keputusan Gusti kakara disebut hamba dari kenyataan orang jadi hamba sahat hamba nafsu batur beunghar amoh batur maju keheul batur meuli mobil ratu ieu nah aku panasna urang ka batur harta batur bakal jadi nu urang moal nu aya ge urang anu capean mata hirup judulna tumarima kunci hate no kosong mata pamimpin baheula disebutna siliwangi sili sengitan jeung rakyatna no pamimpin teh kudu no deuk dieusian ku kepentingan rakyat kitu tah pamimpin mah kudu no saha nu ngeusianana kepentingan rakyat eta nu disebut pamimpin lain dieusian kepentingan sorangan rakyat antep cenah no wanian bae da eueuh pejabat lagi kalau mun aya mah urang horeang mungkin no jelema no sumberna dua ikra bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca ku anjeun dua ayat Allah anu berbeda hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna dua ayat Allah nu tercipta alam dunia disebutna umat Islam di Indonesia pintar baca Quran ngan teu bisa maca alam nu akhirna hade na agama kan seuseut ekonomi pintar maca alam tapi teu bisa maca Quran ekonomi alus ngan sombong ka ditu mata ke umat Islam kudu duanana Quran pek buka alam ge pek baca urang Cina nepi ka beunghar bila kadar mikiran reungit datang urang Cina nyieun obat nyamuk kalau leunghar Pak obat nyamuk mikiran reungit pan bangsa urang mah aya reungit ditonyokan bangsa Cina datang ke laut tempo aya budak lautan ditalumpik ditaliti ternyata keresek anu aya di bapak keresek anu aya di ibu dijieun ku urang Cina tina budak laut pan urang mah ka laut teh ngakeun duit mata balik diblek batur maca alam urang maca Quran pinter maca Quran saburup salah jelema geus rame salah ka maca Quran tapi urang teu sadar aya bacaeun nu kadua alam kunaon batur geuleuh ka urang rujit ka urang jua ka urang punten da urang mah tuh karek jadi orang hirup apan orang teh ganti kulit ngan ngaran anggar orang pangawas urang teh punten ulah ukur ganti tiung ganti baju ganti majelis ganti ustad ari hate teu ganti-ganti orang ge bisaeun ganti kulit ngan ngaran anggar orang karek ganti tiung ganti baju ganti majelis ganti ustad ganti ngaran punten ari hate ganti teh nu kadul anger nu kasih aja tetangga anger nu pedit anger pengajian ge anger ngaji nu mana nu keur beda ku asa malalanah ya sarita kali-kali mah ibu teh ngarenem jeung hayam ngaran jenazah geulis hayam ngaranna sato tapi tidak sato eta kabeh ge berguna buluna jadi kok dagingna sumber gizi naungna sumber vitamin reproduktna agar aduk tulangna apalagi ya kamu sebelah kita hayang kabeh manfaat coba ibu naon nu dimanfaatkeun tina awak ibu panon pakai pemolotot curi resep kebusi bibir mah coba pemodeun batur untung teu dikutuk jadi hayam oge di kotak hayam sakarungna 15.000
video senang melak kesemak akan aduk amat dikotok coba mau kesemak aduh bunuh aduk ibu garing